warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun wasta Muhammad Khalil Ramadan nomor 20 bade presentasikan teknik nulis maca jeung nyarita dongeng kelompok 2. Kaiji tentukan tema sareng amanah. Ini stoknya yang mana? Yang ini yang bawah. Carita sareng amanah ikan mati riwaruk anu bade ditepikeun anu maca. Kadua mawangun tokoh sareng latar. Tokoh kedah jelas ciri sareng latarna latar tempat sareng waktos. Oge kedah ece sangkan dongeng langkung katinggal hirup tilu. Ngatur carita sayana nggunakeun punduyan anu CS untuk buka isi sareng panutup. Opat milih kecap anu mareneh. Gunakeun kecap anu lugas mareneh sareng mareneh pikeun. Tapi kamu masuk suaranya. Teknik nulis dongeng nu kalima adamel dialog. Nggak ngerti ya. Biasa ngajadikeun Apa sih? Jelasin. Pikar sepeun sareng Sok jelasin. karasa nyata. Kenap udah ngerasa penasaran. Dina bagian tangtu tiasa mere jeda atanapi narasi anu muda gerasa penasaran membaca. 7. Ngadamel amanah tungtung carita kada mere piwuru. Ini kan ini. Atanapi Udahnya ini kan anu yang kotak. maca sangkan aya ajakan. Nanti kalau udah misalnya pegangannya pencet yang kotak. Kebangkan abdi wasangkota sambil arsya nomor absen 38. Ayeuna ngajelaskeun teknik maca dongeng. Hiji aya kantos heula si dongeng. Satacan maca kantos heula jalan carita. Saha wae tokohna jeung suasana kumaha. Kedua aya ngagunakeun intonasi nu mereh. Misalnya menggunakan suara nu semangat nalika bunga atanapi suara nu lemes nalika sedih. Katilu aya ngatur tempo maca. Ulah teuing gancang atanapi laun kedah pas sangkan eces kanu ngadenge. Kaopat aya menggunakan ekspresi rarai. Ekspresi rarai kedah saluyut jeung suasana carita. Sungkan leuwih ka rasa kanu ngadenge. Kalima aya membedakan suara tokoh. Mun aya paguneman suara tokoh kudu dibeda-bedakan. Sangkan eces anu ngadenge ka genep aya ngatepkeun kancap penting. Sababaraha kancap atanapi kalimah anu penting kudu ditekankeun. Sangkan leuwih langkung katarina kanu ngadenge. Nepangkeun Wastapun Muhammad Rijal Salahuddin di 10-2. Nomor urut 23. Abi bade presentasikan teknik nyarita dongeng. Teknik nyarita dongeng nu kahiji nyaeta kedah apal kana eusi dongeng. Kudu ngapalkeun sangkan ka hati alur caritana. Teknik nyarita dongeng nu kadua nyaeta ngagunakeun bahasa awam saperti panangan, rarai, sareng posisi awam. Katilu eta kudu nuturkeun alur carita sangkan nyambung kanu jalan caritana. Teknik nyarita dongeng nu katilu nyaeta kontak soca sareng audien. Sangkan
katingali akrab sareng narik perhatian. Teknik nyarita dongeng nu kaopat nyaeta variasi sora seperti robah nada, intonasi, sareng volume sora kudu nuturkeun suasana carita. Teknik nyarita dongeng nu kalima nyaeta ngundang rasa penasaran siga mere jeda dina tengah bagian anu penting sangkan ngadenge jadi hayang terang kalanjutanna. Teknik nyarita dongeng nu genep nyaeta nutup ku amanat. Yahir nyarita kudu aya amanat sangkan kajang anu ngadangukeun aya ajeun moral. Sabila. Atur nuhun ti kami barudak kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.